Gelis salajengna satos ngaras dijajengkeun kana siraman. Ai siraman teh asal kecap tinu siram. Hartosna teh diibakan. Harfiahna ibu bapak talita orang Sunda seueur simbol. Simbol di dieu Kerajaan biasa Mughal. Teteh mengaturkan mohon kita salamiya teteh pas dididikku mama di kasihan kegiatan di segala cobaan salam apa panggilkan harus saya menemukan sampah sama saya insya Allah apa melindungi keluarga orang, mendoakan orang, manfaatkan orang di surga. Amin. itu ibu, mama, cariosan dan putri, cikal, anu sasana izin bari istirahat janten. Mama kadoakan anak ini sejak ini istri anak tapi membawa rumah doa mama benar-benar kita sepanjang jalan maafkan kakak akhirnya walaupun kamu jalan doa mama tidak sing jadi istri aku solehah sing jadi istri anu berbakti ka suami sing jadi istri anu panutan suami mama ngadoakeun hidup sing sehat sing paling suha sing dijagakeun nabi hidup mama biasa ngadoakeun mama biasa membahagiakan pikiran sakit bukannya tidak menjadi anak-anak soleh berbakti sama mama papanya ngedoakan bapak sampai ayah tinggal emus apa doakannya papa itu di surga. Jadi anak-anak kadang saurang sepuh alhamdulillah dipelontorkeun ku ibu. Simbol yang ibu teh berpeluang gelis ka dieu teh jadi beda-beda tadi moal di lain-lain dah ka anak seorangnya gelis ieu teh. Tetapi dulu ditutup cai anu melontor ieu geus cai anu kacida bodas nyacas herang ngagencan teu aya bodas saeutik oge ieu minangka perlambang geus nu mana hidup ning terlahir ka dunia ini merupakan buah kasih dan cinta yang tulus dan suci dari mama sareng apa itu. Untuk itu hidup jangan pernah menodainya sedikit pun gitu nya teh.
salajengna kanggo ka mama nyuhunkeun kembang ros warna bodas sareng beureungna mangga biasa dimantos kuelo mama cepeng cairna di cepeng di kuda teh pokokna lebetkeun mama kembang ros warna bodas mangga dilebetkeun kana wadah kembang ros warna bodas di bapak ibu perlambang yang bodas teh lambang tina suci bersih guys. Di dia kantos mama nitipin kesucian kebersihan mana hati menjadi indung kan jadi anak guys. Sering sedang bodas ayah nu beureum guys. Mangga ibu dilebetkeun wae anu beureum ai perlambang beureum nyaeta hatrusna wani guys. Di dia tinantos ibu oge nitipkeun teuneungna nitipkeun jajatenna ludeungna nu jadi indung kan jadi anak. Hidup tidak magaruhan jiwa wani jiwa ludeung anak tentukeun ibu wani pikeun kebenaran wani pikeun ngalaksanakeun kahirupan anyar nu saperti rumah tangga enjing geus mangga ibu leuwih sadayana alhamdulillahirabbil alamin rengse geus mangga ieu mah tinggal wasuh sampean tuang ibu geus suhunkeun kariduan mama kariduan Allah ngalantungan ibu hidup geus anak ibu. Ibu kenalusan sesengitan anak mangga di wasu geus anaknya. Gulungkeun Ica sok gulungkeun wios gulungkeun heula. Sok ku Ica gulungkeun heula tah. Nah, itu dimatos gulungkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu ridwan abi ridwan cikalna ieu geulis bari ngabang sagala rumah tangga dina dinten ini. Mudah-mudahan lungsu lancar kaya pancan pake naon bari cing lebetkan ibadah segala bina amin ya rabbal alamin. Satus diwasu dilakoe geulis sareng disemprotkeun sesenyitan perlambang ai surga geulis ai surga teh seunit ai surga teh aya di daftar sampean ibu cik urang jadi urang segitkeun surga urang dibalikeun urang geulis hati doa anu tara oleh subung menjadi anakna geulis alhamdulillah rengse di acara ngaras dilajengkeun kana acara siraman. Nah misalnya satu acan dicakan acara siraman diumumkeun waktosna kanggo teteh geulis teteh Ica kanggo bentos rasukan geulis. Mangga. Ya minggu WO sasat abadi diibakan ku janten ibu geulis. Bareto mah hideuk geulis mena toleh diibakan kudu janten ibu geulis ayeuna sasatna pangibakan terakhir anu dipaparinkeun kudu janten ibu ka hideung geulis menakana mangga calik geulis teh Ica Sok ya kayak dipasikeun ka mama kayak gitu mah deh. Beugi kaudingan ku urang sadayana siraman asal kecap dinu siraman nu mawi di dieu calon panganten istri sejadi bahkan ku para sepuh bini sepuh harfiahna nyaeta susuci tinu nyucikeun diri syariatna ngabersihkeun mana tinu sirik-sirik jayeun kaniaya gitu mangga didokumentasikeun senyum heula ibu teteh oge neng Palu ya neng Farah atuh neng Hani ajak sina selawat di atas ya. mangga ibu tiasa selawat sesarengan ulang sami-sami muji ka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ibu ulang sami-sami selawat dan geulis teh Ica di dieu aya rerencangan sahabat hidup anu marinkeun cai tujuh cai atau cai kehidupan
mangga disanakeun wae ka ibu sareng ka Ning Hani dua sumber cai kahuripan pikeun kahirupan hidup ke disanakeun. Timbewa tiasa pokokna tiasa di kapal tengah ke. Nah, sama kos gitu. Ibu kali ini mana bersihkan eta cai anu bokor eta. Ayeuna wae mah hartosna yang dakeun sabrang sarayan kariduan anu janten sepuh kanu janten urang kalihna gitu ibu. Saya sayana atau simpen wae di tangga di ka timba rumah. Halangan ku panangan anu paling kiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Beral anaking, beral gelis, beral menah anaking. Mudah-mudahan ridho ibu, ridho Allah nang kayuman hidup salamina. Sakali teh ibu mangga ayeuna kanu tak-tak dugi kasampeanana dibagkeun anu mangga. Alhamdulillah rabbil alamin. Saatosna tuang ibu aya eyang hiteukeun ibu Titi, eyang Titi mana mangga tiasa majeng wae ka di dieu mangga. Mbah Titi tiasa majeng Mbah. Dipatos wae supados tiasa ka dieu eyang Titi. Salajengna aya tiwot mangga salimula leres gitu kawis kadeudeuh kasih ku janten sepuh Saya di eta. Atur nuhun eyang, atur nuhun moga sehat selalu panjang yuswa, amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya aya uang panganten ieu mana nu baris ngaibakan. Nyata kersana uas sunengsih, mangga ngapain we? Mangga uah disiwur we sakali we uah mangga walatakeun ka badanna. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan keduanya gelis kami jantan dua. Mudah-mudahan tiasa ngamasan gara rumah tangga bari beku ditulung sareng rahmat langgeng. Atos alhamdulillahirabbil alamin. Mangga nah aku mesra gitunya hari nu janten habis. Janten kata adik pak kita resep nanti. Nah, di bawah 3, 2, 1 cheese. 1, 2, 3. Oke, alhamdulillah. Salajengna 1 deui aya parah mohon, ning parah. Atas alhamdulillah kita lagi berkah selalu kita pamogiran berkah rezekina seueur tawi-tawi rezekina amin ya rabbal alamin. Atur nuhun ibu kadang waris sadayana paratos rengse rupina acara sinau malah kalebet deui teh gelis anaking teh Ica mena gelis mangga. Alhamdulillahirabbil alamin. Kadang wargi anu samiringi di jabat tempatan rengse sagala rupina kasangakeun dina acara ngaras sareng siraman ieu gawe bareng sareng di rumah seni Buana Eloka mun Sumedang gitu. Disimpulkan selaku Mas selaku MC nyuhun geni hapunten tinu sagala rupina tempatan yang pilih seueur hakiranganna hapunten boh tinu sagala rupina boh tinu pidanana boh tinu undang usuk basana nyuhun geni hapunten sepuh wani sayana.
Itu kesimpulin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.